Abdi sadaya di kelompok 5 kelas 12 AP4 bade ngadamel video drama bahasa Sunda. Nepangkeun nami Abdi Rajib nyaeta merankeun Albedo. Nami Abdi Rafi Ramdhani merankeun Ito. Nami Abdi Burma merankeun sebagai Dea. Nami Abdi Apandi merankeun sebagai Wawan. Nami Abdi Nova merankeun Salaku Wiro. Ya, sakit we. Yo, disaksikan lah. Wah, teu kalah. Seseng dia nondola. Di hiji sakola SMK aya kelompok jahat anu resep nindes ka batur nyaeta Dea jeung Ito. Aranjeunna resep nyentak sareng ngaganggu murid. Di hiji poe di sakolan SMK Inazuma Bogor 2 aya murid anyar pindahan ti sakola SMK Liu 04 nyaeta namana Albedo. Pas pindah si Albedo teu nyahoeun babaturan sakelasna arek ngabaruli manehna. Ini ada di kelas nama saya nanya. Peduli teuing. Ya, Albedo. Mana sangaran juga sakurang gitu. Oke, siap. Dea jeung Ito asup ka kelasna bari nutup panto menit tarik. Oh, betul kata. Maksudnya Di sisi lain si Albedo asup ka kelas ngeunalkeun dirina. Perkenalkan nami Abdi teh Albedo, Abdi pindahan di kelas SMK Liu 04. Punten Abdi bade ngalieukeun diri di sakola ieu. Sanggeus pelajaran rengse, waktu istirahat ngajadikeun sakabeh. Terus pas istirahat si Albedo dipalak duitna ku si Dea jeung ku si Ito. woi, Albedo, urang teh menikah kieu. Mane tuh sekolah yang orang kelas itu. Mun mane bari sekolah aya selamat mane kudu dipajar kuring. Gara-gara teu dibere duit ku si Albedo, si Ato najong beuteung si Albedo nikah labu. Terus si Wawan datang. Sanggeus istirahat, bel sakola ngatandakeun istirahat geus beres. Si Wawan ngalapor ka si Wiro nyaeta si Albedo dipalak duitna ku geng si Dea. Weh, tadi Albedo dipalak ku geng masih Dea. Wah, serius mana? Oh, betul betul kali tadi itu. Wah, benar-benar tah. Udah teh kudu diancam lagi. Kayak bejaan Abdi we mun eta geng ngabuli basudi. Oke, siap. Pas beres pelajaran, guruna kaluar eta geng mulai ngabuli si Albedo deui. Woi, dulur, mun mane coba teu duit jeung urang, aweusna tinggal Poe isukna si Albedo mangka sakola isuk-isuk pas di hareupanto kelasna geus aya nu nengkasna nikah labuh.
Pas di waktu eta datang si Wiro jeung si Wawan ka kelasna. Nah, maksudnya gitu mana kalau di orang. Nah, yang sangat penting si Albedo. Ya, jadi minta maaf kalau dia orang Di poe eta akhirna si Albedo, si Dea, si Ito geus damai teu ngabulian deui. Terus si Albedo jadi boga batur ngobrol geus arakap jeung sakabeh kelas. Ya, begitu wae video si anu sadayana. Semoga bisa menghibur dan ada semua. Mohon maaf kalau ada mohon maaf kalau ada bahasa atau yang kurang nyaman. Pesan immortalna nyaeta eureun ngalakukeun bullying kaayaan ieu teu alus pikeun kasehatan mental maranehna. Bisa ngakibatkeun dendam jadi kanyaan ieu teu alus.